Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, sadayana Dewan Kiai di Pondok Pesantren Al Barkah, para alumni sadayana nu tebihna nu caketna hormaten simkureung wilujeng sumping di Karang Kamulyan. Para wargi sadayana, alhamdulillah na kesempatan ieu ku Allah ditakdirkeun urang tiasa bermuajahah, tiasa pertemuan alumni anu ka-5 malihan kamari painten hasil musyawarahna janten 3 tahun sakali, namun aya nu usul hoyong 2 tahun sakali kantun dimusyawarahkeun. Margi ieu alumni dina tahun ayeuna alhamdulillah alumni makin dewasa, makin mandiri, dugikeun sagala rupina oge ku alumni kapungkur mah dan nembe leleng kahalu sagala rupi oge ku simkuring sok ditangani. Ayeuna mah simkuring teh tinggal sila, tinggal cicing, alumni tanggung jawab, butuh biaya ditanggulangi heula ku alumni. Alhamdulillah nyata kersana Ustaz Teteh Rustandi anjeunna dimukimkeun teh tah dipentas dirinya di Karangpucung wetaneun stasiun itu. Ayeuna mukim di Karangpucung, kaleresanana istina deui urang Karangpucung Jawa Tengah, jadi Karangpucung ayeuna alhamdulillah di dieu anjeunna dipercantan di Karangpucung, di dieu anjeunna janten sesepuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing manfaat ilmuna. Tapala wargi sadayana kamu sejarah tak simkuring oge panginten pendatang numawi saur anu nyarios mah cenah di Karang Kamulyan mah ajengan teh pendatang bae. Berarti alhasil pala wargi sadayana kumargi nuti Karang Kamulyan painten teu aya nu pasantren, ayana mung keturunan sepuh di dieu unggul anu masantren teh numawi para ajengan-ajengan alhamdulillah di Karang Kamulyan ayana di masjid-masjid oge painten seueur wasadayana nu kalaresan masantren keing urang dieu sapotos simkuring. Oke, alhamdulillah santri aya nu nikah ka urang dieu janten mukim di dieu eta ngadedel pala wargi sarekana nabihna para ajengan-ajengan anu di Karang Kamulyan kitu Pak Bu. Tah simkuring oge ngawitan masantren ka dieu teh sekitar tahun 1877 painten. Nikah teh tahun 1982. 5 tahun di dia pada simkuring oge. Tah upami riwayat pendirian pasantren, nah memang pasantren tos berdiri satu acan merdeka di tahun 35 tos aya pasantren. Dugikeun ka mama mah mengalami di udag-udag ku Belanda pernah, dugikeun ka zaman 30S anjeunna ngungsi ka Kepal. Jadi masalahna perjuanganna Masya Allah di Karang Kamulyan kapungkur. Tak kuasa kitu painten simkuring mah generasi penerus tos masantren 5 tahun teh teh simkuring cacan tiasa ngaos. Ayo sepotos Kang Haji Yusuf Amin mah tos diparayun abdi ka dieu oge eta mah tos kataran apiah eta mah gitu. Simkuring mah can hiji-hiji acan nalar alpiah kadieu jurumia oge teu acan tiasa. Namun pala wargi sadayana ieu mah rahasia Allah anu aya
dina manah nujaten guru eta Kiai Haji Ahmad Damanhuri anjeunna sasahuran kasimkuring jang hidup wayana kudu mukim di Karang Kamulian sawarna geus diistirahorohan ku mama simkuring ngahulang rerencangan teu aya nu percayaeun simkuring kudu mukim di Karang Kamulian da ilmu nage apaleun simkuring awaler mama da abdi mah teh tiasa naos ilmu mah amalkeun nu geus aya insyaallah bakal dipasihan ilmu nu can aya margi ilmu mah diamalkeun teh dipasikeun ka batu teh bakal namihan beda sareng dunya sareng artos kadu artos 10.000 pasikeun 5.000 kantun 5.000 tapi ilmu dipasikeun teh insyaallah bakal namihan eta mah aya hadisna tah simkuring tetegenan kana eta la haula painten Allah terus nakdirkeun alhamdulillah simkuring painten di Karang Kamulian teh niatna masanten ngaji palawargi sadayana tapi bageurna nu jadi guru palawargi sadayana ilmuna dipasihkeun kadu putra istri painten ti bojo nu ti pengker oge dipasihkeun bakating ku bageur-bageurna nu jadi guru kersana Kiai Haji Ahmad Damanhuri alhamdulillah kitu painten palawargi sadayana. Jadi istilahna simkuring mah masanten mah dugikeun ka meunang kitab anu ceelian. Nah, alhamdulillah sadayana. Tah teras dina sajero simkuring niat mukim di Karang Kamulian biasa beureun ari santi ka karamukimah sok culang cileung. Naon pacabaka, naon usaha palawargi sadaya memang pertama tos kabayangkeun sadayana. Tapi kersani Allah Subhanahu wa taala simkuring katamih deui tadi tos sugikeun kursana punadi nyambung ka Manonjaya simkuring osok ngaminggon sabab ku mama di dieu di Widian. Mangga sok cenah ka ditu ngaminggon caketan cenah da muhun bagitan palasadayana ahli makrifat teh yang terang makrifat dina hate palawargi guru anu ahli makrifat teh nu uninga palasadayana basa kitu simkuring alhamdulillah dugikeun ka simkuring teu masantai di manonya tapi ku ua ajengan di aku sebagai santri dugikeun ka di longok ka dieu tah ieu tanah nu dianggo ayeuna teh jadi milik pasantren ieu didampal ku ua ajengan alhamdulillah diperhatoskeun palawargi cacakan simkuring santri minggonan tiap malam Kamis tasareng kersana Kang Haji Yahya ka Punggur sok ngaminggon ka ditu saur ua sok mah mukim di Karang Kamulian sing sabar aya murid hiji ge uruk diniatan ngawuruk hiji ge sarojen ngawuruk lobaan insyaallah engke bakal nyebar ilmuna tah simkuring tetegenan kana masalah eta masalah hirup maneh bagian sila lain bagian aprak-aprakan saurna teh bagian sila keun ajengan mah da sok tuh ya ieu waktu butuh sok aya teu gaduh tabungan seueur tapi waktu butuh aya kegiatan nu koryogikeun tah sok aya saur ajeuna simkuring makin yakin dina hate kitu palawargi sadayana. Tak apa sakitu dugi ka ayeuna paegitan ieu tetep mudah-mudahan ieu pasantren teh sing dawang dugi ka hari kiamah amin menciptakan orang-orang yang bertakwa muttaqin amin menciptakan ulama-ulama amilin imamul muttaqin amin ya rabbal alamin bi barakati umul Quran al-Fatihah Syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Palawargi sadayana piduana bae kapayun panginten ieu pasantren teh mohon da kawitna sisi jalan anu ngasihan wakaf mama di dieu di kekeuhan urang Karang Kamulian teh di pasihan tanah sisi jalan kanggo masjid sareng pasantren eta masjid pasantren teh eta teh hak pasantren ayeuna so teh tos jadi DKM cenah masjid kampung padahal mah eta teh tetep masjid pasantren
cenah bari yang KM kampung mangga palawargi sadayana demi kemajuan. Alhamdulillah sadayana makin hari ieu wakaf anu ti payun alhamdulillah keluargana serekena mudah-mudahan teras mocor pahalana amin. Ieu kanggo guru ngajina kapungkur dianggo ku mama sareng abdi kapungkur di dieu itu painten ti kersana Bapak Samsuri wakaf pondok istri tanu ieu wakaf ti kersana Bapak Sukriya nu bumina balik pengker alhamdulillah ieu dibangun di tingkat pondok pamaget tah ieu kamari mah ditanu ieu wakapan ti Bapak Haji Sukatma ieu madrasah teh kapengker mah kamari teh dipeser sinaran ieu ta bumi kapengker di peser ku pasantren alhamdulillah. Kapungkur mah bade aya nu masihan bangunan salokal oge simpuring bingung ieu di mana nempatkeunana ayeuna mah bade 4 lokal 5 lokal oge mangga siap tanahna mudah-mudahan sing manfaat amin. Teu boleh ieu oge tetep seueur jami-jami anu wakaf sameter anu wakaf sabata ku simpuring dicatet alhamdulillah palawargi sadayana. Nah palawargi sadayana masalah rahasia mama simkuring nembe mukim 1 tahun anjeunana sasauran jam mama teh hoyong ka Mekah piraku mukim di Karang Kamulian teh ka Mekah sedeukeun cek aturan ka Mekah teh palawargi sadaya lamun gaduh harta sapertiluna dianggo ka Mekah aya keneh 2/3 contohna kieu ayeuna ka Mekah upamina 40 juta upami gaduh harta senilai 120 juta itu geus nisab cenah sabab lamun dijual eta tanah atalpi naon bae palawargi sadayana diical tah sapertiluna aya keneh 2/3 eta tos kedah ka Mekah ari mama cenah kumaha memang saur anjeunna ieu teh tanah teh sawah teh hibah pamasihan di keluarga di dia sanes wakaf eta teh hibah aya saseratanana sabab kapungkur aya buyur cenah bahwa tanah wakaf dijual sanes wakaf tapi eta teh hibah nu mawi ku simkuring diteuleman dugikeun ka anjeunna berangkat ka Mekah oge mama istimewa pasadayana di Mekah teh 4 sasih satengah ayeuna mah ka Mekah teh mung 4 dinten 40 dinten nya 40 dinten aya nama kapungkur mama da kana tulis keneh 4 sasi satengah wareg bulan puasa di ditu palawargi sadayana pengalaman anjeunna di ditu luar biasa sadayana itu tah sakitu sadayana gaduh harta sakitu ge dianggo ka Mekah bakati ku beuleud-beuleudna manah hoyong moga haji ka tanah suci tapi ku Allah diijabah palawargi sadayana tah jadi teu aya nisab tapi aya nasib naon cenah teu aya nisab tapi teu aya nasib simkuring oge di dieu hayang ka Mekah diijabah ku Allah sadayana ujug-ujug aya anu masihan kebon di pasir di peser mirah peser belakang abu ladang abu menang sakalian ka Mekah umroh langsung umroh ka tanah suci ladang albu deui lamun ayeuna para santri gaduh tanah kosong dipepelakan dikayan sok insyaallah aya teang-teangeun engke da simkuring teu ngimpi-ngimpi moal nya eta ladang kai bisa ka Mekah palawargi sadaya dumawi Kang Haji Yusuf Amin mah teu rancah kageteun palawargi sadayana pedah simkuring tiasa ka Mekah ladang naon dijelaskan ku simkuring ladang albu gitu tah. Deui sadayana jadi contoh eta teh dicontoh jadi ditarurutan ku masyarakat oge hoyong maralak albu. Tah ieu painten kanggo sharing painten dina masalah ekonomi di mana-mana gaduh tanah kosong pelakan. Sok danu kitu mah bali sadayana cok lur oge kacat gitu kamu upami diurus mah insyaallah tere gede. Tah kitu palawargi sadayana. Wah sakitu palawargi sadayana mohon masalah dunya sareng masalah akhirat Rasul ge ngadua Allahumma sih lana dinana ala dipisbatu amrina ya Allah abdi bereskeun masalah agama abdi
sabab agama abdi teh Islam teh anu bisa ngajaga karena diri abdi. Allah maslih lana dunyana Gusti bereskeun dunya abdi, ekonomi abdi, kehidupan abdi, sabab eta teh jang kehidupan abdi Gusti bereskeun abdi hoyong kenging usaha anu manfaat, anu barokah, anu lancar, anu aya di ridho Allah Subhanahu wa taala. Sabab dunya teh kanggo kehidupan abdi. Wasihana akhiratana Gusti abdi bereskeun akhirat abdi wa ilaina maduna, sabab eta akhirat teh tempat pangbalikan abdi. Abdi balik ka akhirat teh ulah lengoh tapi sing reboh ku amal soleh sehingga dikersakeun jadi jalmi anu iman anu takwa rajin ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Gusti jadikeun Allah wadil hayat lana ziarata minggu Gusti abdi jadikeun hirup abdi teh sing nambah kahadean. Jadikeun maot abdi teh sing jadi rohatan, jadi kesenangan dina ayana maot teh. Tak kitu palawargi sadayana walian kusim kuring kapungkur tos sugikeun aya amanat painten dia amatan teh ti manonjaya ti wajengan oge ti kersama mama ajengan di dieu tangka aya kertasna dibagikeun painten asep nya bagikeun di aos bae. Insyaallah eta wasiat teh bakal manfaat di manudul nyepan urang sadayana hiji pertahankeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kadua di mana bae urang salat awal waktu usahakeun sing berjamaah terang hadisna di mana salat berjamaah teh bakal dipasihan barokah moal dibere kapakiran ku Allah Subhanahu wa taala. Katilu ulah eureun milari ilmu sok sanajan di mana bae sing resep kana ilmu. Anu kaopatna lamun hoyong maju ulah eureun mikir, tetep mikir. Sabab hayang maju palawargi sadayana. Ieu pasantren hayang maju pal sadayana tetep berpikir panjang palawargi sadayana. Doa ka Allah. Jadi berusaha sambil berdoa. Oke, lamun hoyong maju kudu daek capek. Yang maju kurang capek wayahna gitu simkuring dugikeun ka sok naik ka tukang pasir nanjak kita sadayana bakatiku hayang aya kemajuan kehidupan teh palawan sadayana syariat gitu tah pepelakan kai gagerepna eueun nyaah kana diri kajaba nu boga diri jadi nya karon kajaba diri urang terus upami orang bade ngalengkah upami bade orang bade ngitung teh tina hiji heula ujug-ujug ulah ujug-ujug angka 8 bertahap ngalelengkah halu palawargi sadayana malapah gedang gitu. Terus sahabat tong lesok hate tina eling ka Allah dina kayan kumaha bae sedih susah tetap kudu eling ka Allah dina hate urang sadayana. Sabab ku eling mah bakal tenang hate ala bidikrillahi tatmainul qulub. Si ingat eling ka Allah mah bakal tenang hate. Urang teu aya kasusah, aya kabingung pal sadayana tetep eling ka Allah. Tah para alumni anu janten naon bae asalkeun sae ceuk Allah ulah mantap ninggalkeun jiwa kasantrian. Da didinya pisan aya ladang dakwah oge ulah mantap ngirangan rasa cinta ka alma mater ka pasantren umawi ayeuna ku aya suming ka dieu teh yakin dina manah para alumni sadayana aya rasa tanggung jawab resep cinta ka pasantren cinta ka guru urang sadayana palawargi sadayana ieu ditampi pisan ku simkuring ku supingna ayeuna ka dieu mudah-mudahan naon rupi harta badan dikorbankan digetosan ku Allah Subhanahu wa taala oke kehidupan para alumni salamina aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir longokan ieu pasantren didukung ku sadayana kanggo kamajenganana yakin lamun para alumni sadaya mendukung cara ngadukungna gaduh putra lebetkeun ka pasantren anu urang itu ayeuna aya sakola palawargi sadayana keluaran SD lebetkeun di dia aya SMP yakin pasantren bakal hirup ku alumni palawargi sadayana itu mudah-mudahan deh sadayana aya putra urang aya incu urang aya putra dulu urang sadayana diajak palawargi insyaallah di pasantren sok aya sakola ngaos mah sapotos kapungkur
tetap ngaos mah henteu ngirangan. Mudah-mudahan abdi-abdi sadaya keluarga di dieu anu mengelola ieu pasantren nu jadikeun tirkah nu janten sepuh sanes warisan ieu teh. Da warisan mah kalau sepeda jeung harta banda ieu pasantren mah sanes warisan. Tahun warisan berarti kudu kaputra tulen anu pangagungna meureun nu ngaturna sadayana. Ieu pasantren mah da tirkah ditinggal saha pasadayana anu dititipan diamanatan anu ditunjuk sebagai pengurus pasadayana da ieu mah perjuangan para wargi sadayana kitunya masalah pasantren mah basa kitu para wargi sadayana disimpulin teu panjang lebar tinangtos acara ieu seur kakiranganana mangga upami aya masukan aya kritik painten ka panitia bana siap panitia kanggo nampina kritik masukan bilih aya kakirangan supados dina tahun-tahun kapayun aya dina kemajuan sakitu panginten kesimpuling hapunten kasuwun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.